Ayo mainnya. Main Kurang menang ya. Dar anjir. Derek masang sabaraha sok. Sok tah bisa kieu. Ah, urang Aing geus kieu euy. Bisa euy mah. Tinggali. Ieu. Sok, Kita teh sisaan maneh. kocok. Bagikeun. Ah, tanggalannya. Oh. Ah. Ah. Ah anjing eleh. Ah da moal menang maneh mah aing ge raja judi. Jika nuhul. Ya we. Ya Mate ah. Tah urang menang deui mana tuh duit? Kela. Hitung mana sabaraha? Tangan urang nu sabaraha? Maneh sabaraha? Ah, ele ya. Cocok di sih ele. Ele wae butut. Duit keluarkeun. Eleh, nya duit beak. Cuma itu duit cak. Buru Ya iya. Nih. Nya, goreng kok tinggali kan. Ari marane teh keur naon? Iya, ada mana? Heh, yeuh dangukeun yeuh. Ready, fight! Si Eli ulin jeung Yudi ulina dina si Rosa nah marane bet Jarudi geus kuburu jeung Rosa. Ih, meuli loba ngomong dangukeun ieu age boga. Aya awewe jangkung alit ngan boga kabogona suing. Tingali urang loba duit, hayang turun kampung cicing. Urang ge boga. Ka pasar rek meuli limus. Cakep. Jeung si Iting jeung si Popo. Cakep. Eta ide alus nah. Gerader urang ngadepo. Make you my number one, make you my numero uno. Eating nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she calls me Papi Chulo. Kayak si Wawa kayak masih di diet. Balik na mau celana. Mun hayang boga duit kudu nu halal carana. Nah bener enak Iya mah teremanya bener tuh. Bener. Oh, kata guru apa? aing ge aya dorakas ya kembang waru kembang di lapak Cakep. kan pare panjang layar hirup mah hirup sorangan nah sok ngatur hirup urang Bener pisan asli. nya hoe Bener pisan. nah sih ngatur jeung mate Mira dong sih. Biar kadar itu Tahu angin awa hujan, sejauh apa jauh-jauh kada deui. Ai nondri atuh jauh Pak. Biasa sih mama makan wae Kurang teh dibanding-bandingkan ke barudak ngaji ustaz gitu anu oge. Padahal mah hidup marane mah teh sesuai. Geus tong di pikiran weh, antepkeun weh. aing ide halus ya Naon euy? kumaha mun arurang nabeakeun singkat kisah me arurang jeung barudak arurang leungit bedak Tapi aing mah sieun. Moal. aing ide halus ya Naon? Hayu tapi arurang ngajak ka si Kena jeung si Rehan heuh. ayo Gaskeun. Gas. Gaskeun.
nanya sekarang sate cek sebelah kanan besok dapat balik-balik ih berasa abis mati ngenain di sisi kan sate di warung ucap terus ngumpet. ayo kayak mah udah biasanya sekarang sate mau udah Atau udah siun. gimana lah dia baru kawan Kalau tuh hayu tuh bareng tidak ada dari minum ya. Ya tuh bareng. daripada kamu di berangan itu sudah Lu yang orang iya nya dirinya kan jalan-jalan ke Tasikmalaya ningali budak menila paren tam sok jadi budak Malaya mun embung di Pikabulian panas poe mani canggih lain panas di huluna mun di jalan sok papanggih kumaha bisa ngelakna ka warung jang meuli caca di sisi warung aya jurang tong gugup atuh ca aman jeung arerang atau hayu lah kurang kurang ka jajan warung we. kapan aja sih kan sate besok biasana saya tuh besok kalau ngicilat dia budak nata ini terus ikan sama nggak Hiuin nah perasaan abah sasa enak. abis itu kemarin boga cerita buruk kamari penting abah ningali suka kejadian itu bisa abis ceritakan Emang kemana ya aduh ya budak nata ini abis teh kamari penting aku ningali kan mau ngebunuh ikan sate. Sikan nunggu sasi aku tukang bebek Nanya hirupnya jadi kia suka teh kalau tenang aja di kia. Geus ya jen dengekeun. Si Asep permarkiran, arebek aya si Ansa. Geus we ulah boga pikiran, anu urang kan boga kuasa. Terus ya mau nu dipikir mana kan orang mah geus kuat atuh nikmati we ya minum heula. Komo orang marek meuli motor anyar. Jelema nu geus dibunuh ku urang eta mah jang panghalang kumpul. Ayeuna mah jalan dari orang mah geus mulus bebas. Iya. Benar, tak kudu dipikiran orang bisa. Aya nama orang itu. Gas. Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang Duh cepet ayo minuman. Nama naon ieu teu ngeunah. Tolongan bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal bila Meni hirup teh loba pikiran, loba hutang, meni geus kuat abi mah.
musibah siga kieu tega pisan. Marana teh kudu ngabayarkeun ieu kabeh. Ari urang kudu ngalaporkeun nya meh mareka teh kudu dihukum saberat-beratna. Meureun kan mah teh geus nyarampeurkeun maranehna. Abi ge ngadangu ti warga bahwa aya kejadian anu dipikasieun. Jadi marana teh sebenarnya ajak marana. Siganan. Eta teh karma. Abi geus nyarios tadi. Namun aya anu teu beres. Maranehna geus narima balasanana. Kansa dendamna geus dibalaskeun. Meski carana siga kieu.